Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tepang deui dina surat Yunus ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul busyra, lahum eta tetep pikeun jama-jama aulia Allah, waliullah nyaeta anu iman jeung takwa. Busyra menang kabar gembira eta jama-jama. Sabab naon wali-wali Allah kengeng kabar gembira. Saha ari wali Allah teh nyaeta nu iman nu takwa. Kangjeng Rasulullah oge eta teh wali Allah, Nabiullah sareng Rasulullah anu utami. Iraha menang kabungahanana waliullah fil hayatid dunya, dina kahirupan dunya ge bunga we waliullah. Kajen dihujat, kajen dicaci bunga we. Wa fil akhirati jeung dina poe akhirat, dina poe akhirat nage insyaallah menang kabungahan sabab kengeng ridho Allah sareng kengeng magfirahna. Ketetapan eta teh digariskeun ku Allah, la tabdila, henteu aya nu bisa ngarubah li kalimatillah kana kalimat Allah, atawa tegasna kana ketetapan Allah teu aya nu bisa ngarubah. Dalika ari itu kejadian, huwa tegasna itu sidalik, faujun adimu eta menang kauntungan adimu anu kacida agungna anu kacida besarna. Kauntungan besar mah eta da di yaumil akhirat kengeng iman jeung Islam kacanak maot. Saterasna wala yahzunka jeung ulah ngarasa sedih atau ulah nyedihkeun ka anjeun Muhammad atawa aulia Allah qauluhum ku ucapan-ucapan maranehana jalma musyrik, jalma kafir. Pajarkeun Rasulullah cenah geuningan majnun, gelo, Rasulullah pembohong, Rasulullah nyana Quran teh eta teh sihir jeung sajabana. Hujatan lamun nanjeurkeun kana kebenaran mah nyaeta hujatan pasti datang. Tapi tong sieun sawab Allah ngayakinkeun innal izzata sanyana ari kamuliaan lillahi eta milik Allah. Tong sieun kamuliaan mah dicaci dihina ge mulia we tetep ari kebenaran mah jami'an sakabehna tuh otak. Itu kudu ngarasa sedih, teu ngarasieun. Wa ari itu Gusti Allah samiun maha nguping Allah mah, al alimun jeung maha uninga. Ala kudu inget anjeun kabeh, innalillahi sanyana milik Allah wungkul mangpis samawati sahabae man sahabae makhluk Allah fis samawati dina pirang-pirang langit. Wa mang fil ardi jeung sahawae makhluk Allah fil ardi di muka bumi sadayana oge teu aya lain kajaba ciptaan Allah sareng milik Allah. Wa mayat tabi'u jeung teu nuturkeun saha alladzina yad'una min dunillah, jalma-jalma anu ngadoa atawa ibadah min dunillah kasalian ti Allah, tegasna syuraka'a pamusyrikan itu jalma-jalma. Iya tabi'una henteu nuturkeun itu jalma-jalma illa donna kajaba ku donna prasangkana wungkul. Eta berhala teh teu bisa manfaat, teu bisa mudaratkeun, eta mah prasangkana wungkul. Innahum sanyana ari itu jalma-jalma musyrik anu nyembah berhala, anu percaya ka selain Allah, illa tahrusun kajaba eta jalma teh praduga atawa angan-angan hampa. Waladi ari itu zat Allah, alladzi zat anu ja'ala lakum ngajadikeun pikeun anjeun naon, ngajadikeun naon laila kana datangna waktu peuting. Waktu peuting teh pikeun naon litas kunu supaya istirahat jama-jama pihi dina eta peuting. Tapi aya katangtosan dina ashar waktu sahur saperti lumalem tiasa eta dianggo ibadah langkung utami. Wan naharo jeung datangna waktu beurang mubasiron anu caang pisan.
berang mah eta teh jang asa jang min fadilah neangan karunia Allah tegasna usaha dagang cilok dagang channel jeung sajabana pegawai negeri tentara sadayana. Inna fi dzalika saenyana ari dina eta kejadian peuting berang rezeki sadayana la ayatin eta tegasna yakin tanda-tanda kekuasaan Allah li kaumi pikeun jama-jama yasmauna anu mungsikeun pendengaranana anu berfungsi pendengaranana dianggo kana kasayan sabab teu berfungsi pendengaran ari dianggo kana pamaksiatan mah teu fungsi fungsina pendengaran mah jang kana kasayan jang ngupingkeun nasehat-nasehat tinu bener supaya orang aya dina jalan kebenaran tah. Rupina dina dinten ieu dinten Sabtu insyaallah patepang deui dinten Senin. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.